eling mangka eling rumikang di bumi alam namun kasasalam teh nafsu nu mata kabuhu badan anu katon Tuhan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Gusti Allah subhanahu wa ta'ala anu kagungan maha suci parantos memperjalankeun hamba-Na dina hiji wengi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa anu pinuh ku kabarokahan nyaeta pikeun nembongkeun sabagian tina tanda-tanda keagunganana Gusti Allah nyaeta zat anu kagungan maha ngadangu tur maha ningali. Sabagian tina hikmahna dilumampahkeunana Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa osok dicaritakeun dina dongeng kolot baheula. Dongeng nate kieu jang dina eta peutingan ujung plangjempling malaikat Jibril alaihissalam dongkap ke Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Sadongkapna malaikat Jibril ke Kangjeng Nabi ku Kangjeng Nabi ditaros, "Ya Jibril, aya naon anjeun ka dieu?" "Ya Rasulullah, sim kuring teh diutus ku Gusti Allah. Dawuhanana Gusti Allah salira teh kedah angkat ka Masjidil Aqsa." "Ka Masjidil Aqsa? Sumuhun." "Kuliaraha cenah angkatna teh Jibril?" Cek Kangjeng Nabi ka malaikat Jibril, "Ayeuna pisan nun, ayeuna sumuhun." "Mangga atuh ari kitu mah." Kacaritakeun samame berangkat ka Masjidil Aqsa, malaikat Jibril teh sasauran heula ka Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Cek malaikat Jibril, "Ya Rasulullah, engke di perjalanan ka Masjidil Aqsa teh salira bakal manggih bakal ngalaman pengalaman anu aheng nyaeta anu aneh bin ajaib. Taku kituna sateu acana sim kuring teh bade nguningatkeun heula kana naon-naon anu kedah dipilampa ku salira nalika tepangjeng eta 5 perkara. Nu kahiji naon wae rupana anu panggalana katingali ku salira dina ieu perjalanan, mangka eta perkara teh wayahna kedah dituang. Nu kaduana bakal patepang jeung mangkok emas anu timbul tina jero padang pasir. Upami salira patepang jeung eta mangkok emas, mangka eta mangkok emas teh kedah dikubur sing jero. Nu katiluna salira bakal patepang jeung manuk peking. Eta manuk peking teh bakal menta tulung sabab keur diudag ku manuk heula. Ta upami patepang jeung eta manuk
peking mangka eta manuk peking teh pupujuh kedah ditulungan. Teu moal kungsi bakal datang manuk heulang. Eta manuk heulang teh sing horeng keur mudag eta manuk peking maksudna rek didahar kusabab eta heulang teh keur kalaparan. Ta eta manuk heulang nu keur kalaparan oge omat kedah ditulungan. Nu kaopatna salira bakal patepang jeung manuk gagak anu bade nyoro kana daging kere anu keur digantungkeun tina suhunan. Tapi eta daging kere teh ditalian. Bareng ningali kitu eta manuk gagak teh teu jadi. Nu kalimana salira bakal patepang jeung mayit anu tos buruk. Lamun patepang jeung mayit anu tos buruk mangka salira kedah lumpat kedah nyingkaan eta mayit anu puruk. Kitu rupina nun. Kumaha kinten-kintena kahartos pangersa? Kahartos Jibril nyatu aritos kahartos mahayu ayeuna urang berangkat kacaritakeun tuluy Kangjeng Nabi jeung malaikat Jibril teh berangkat ti Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mangka dimulailah kisah perjalanan Isra. Di perjalanan anu pangheulana patepang jeung Kangjeng Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam teh nyaeta mangrupa gunung. Teh Kangjeng Nabi wah aya gunung euy. Tadi cek Jibril naon wae anu pangheulana panggih kudu didahar. Kari-kari ayeuna kuring panggih jeung gunung manya gunung kudu didahar. Kumaha ngadaharna? Rasulullah teh meureun rada bingung harita mah. Dititah ngadahar naon wae anu pangheulana kapanggih kudu didahar. Kari-kari ayeuna nu kapanggih teh gunung anu sakitu jangkungna. Rasulullah bingung mikiran kumaha cara ngadahar gunung. Tungtungna eta gunung teh ku Kangjeng Nabi diteuteup. Bareng eta gunung diteuteup lila-lila eta gunung teh ngaleutikan nepi ka jadi sagede roti. Jeung rupana robah jadi rupa roti. Sanggeusna eta gunung jadi roti tuluy ku Kangjeng Nabi eta gunung teh didahar. Bareng didahar sing horeng rasana teh kacidangeunahna. Lamun ibarat amis mah amisna teh amis kareueut. Lamun ibarat gurih-gurih nate gurih-gurih nyoy. Saparantosna nuang eta gunung lajeng Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam nelaskeun deui perjalananana. Tekung suwila tidinya tuluy Kangjeng Nabi panggih jeung mangkok emas anu muncul tina jero padang pasir. Cek Jibril tadi lamun panggih jeung mangkok emas eta mangkok emas teh kudu dikubur jeung nguburna oge kudu jero. Tuluy Kangjeng Nabi ngubur kana eta mangkok kalawan dikubur anu jero.
Tapi sanggeusna dikubur eta mangkok emas teh muncul deui. Ku Kangjeng Nabi dikubur deui, sanggeusna dikubur deui muncul deui. Dikubur deui muncul deui, dikubur deui muncul deui. Cek garantosna Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, lamun terus-terusan kiamat moal aya anggeusna kuring teh beak waktu pikeun ngubur ieu mangkok, dikubur muncul deui, dikubur muncul deui, eueuh tungtungna bisa-bisa kaburu beurang lamun kieu carana mah. Akhirna eta mangkok emas teh ku Kangjeng Nabi ditinggalkeun. Kangjeng Nabi neraskeun deui perjalananana. Tuluy geus satengah perjalanan Kangjeng Nabi teh kadatangan manuk peking. Eta manuk peking teh minta tulung, "Ya Rasulullah, tulungan kuring, kuring teh rek didahar ku manuk heula." Tuluy ku Kangjeng Nabi eta manuk peking teh ditewak disumputkeun dina jero jubahna. Teu sirila datang manuk heulang. Cek manuk heulang, "Ya Rasul, pasrahkeun eta manuk peking ka kuring sabab kuring teh keur kalaparan, teu manggihna naon nu aya ngan eta hungkul nyaeta manuk peking." Lamun eta manuk peking teu didahar ku kuring, kuring bisa-bisa paeh kalaparan. Tuluy cek Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam ka eta heulang, "Dedeuh teuing heulang anjeun teh sing horeng keur katalang sara." Tapi sanajan ieu manuk peking ku anjeun didahar da moal matak piwarekeun sabab ieu manuk anu sakitu leutikna. Geus ayeuna mah kieu wae heulang, yeuh dahar ku anjeun pingping kaula. Tuluy Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam nyobek pingpingna dipasihkeun ka eta manuk heulang. Sanggeusna kitu tuluy Kangjeng Nabi ngalajengkeun deui kana perjalananana. Selang sababaraha waktu Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam teh patepang jeung manuk gagak. Eta manuk gagak teh maksudna rek ngadahar kana daging kere anu ngagantung anu ditalian. Tapi eta manuk gagak teh kadon cineten, kadon ngahulung dihareupeun eta daging. Ngaliwa manehna ngabalieur tuluy hiber jauh tina eta daging, hiberna duka ka mana. Sanggeusna ningali kitu tuluy Kangjeng Nabi ngalajengkeun deui kana lalampahanana. Nu terakhir Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam teh papendak jeung mayit anu geus buruk. Waas kacida bauna eta mayit jeung kacida pikageuheunana. Cek Jibril tadi lamun pendak jeung mayit anu geus buruk, Kangjeng Nabi teh kudu lumpat, kudu nganyingkahan eta mayit anu buruk. Tuluy Kangjeng Nabi teh singkat carita nyingkahan eta mayit anu geus buruk. Nepi ka akhirna dugi ka Masjidil Aqsa.
Singkat carita sanggeusna dugi ka Masjidil Aqsa, Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam tumaros ka malaikat Jibril, ya Jibril kuring minta penjelasan tina naon perkara-perkara nu kapanggih ku kuring salila dina perjalanan ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Naon hartina Jibril eta perkara-perkara nu kapanggih ku kuring teh? Lajeng malaikat Jibril alaihissalam medar kana eta perkara-perkara anu kapanggih ku Kangjeng Nabi dina perjalanan Isra. Ceuk malaikat Jibril, ya Rasulullah, nu kahiji pangarsa teh papendak jeung gunung. Ari gunung teh eta mangrupikeun ibarat tina hawa nafsu. Saha jalma anu hirup di dunya ngan saukur ngalajur kana hawa nafsu, mangka hirupna teh ibarat naik ka gunung anu eueuh puncakna. Beuki lila hirupna bakal beuki ripuh, bakal beuki capek, bakal beuki lungse. Rek cumponan rek teu kacumponan eta karep hawa nafsu, eta jama moal bisa hirup senang, moal bisa hirup tenang. Sabab ari hirup tenang hirup senang ayakna lain dina ngalajur hawa nafsu, lain dina ngudag-ngudag kahayang anu can cumpon, tapi ayakna teh dina bersyukur kana naon anu aya di manehna. Ceuk janjina Gusti Allah subhanahu wa ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Saha anu bersyukur pasti nikmatna ditambahan. Dimana ditambahan nikmatna bakal beuki karasa ngeunahna hirup. Saha anu hirup dina rasa ngeunahna hirup, etalah jalma anu hirupna senang, hirupna tenang. Sabalikna sok sanajan eta jalma geus sagala aya geus sagala boga, tapi kahayangna bakal beuki loba. Lamun teu bersyukur kana naon anu geus aya, boga nu anyar can sempat dinikmati geus hayang leuwih anyar. Dalam kitu moal hareup eta jalma bakal hirup senang, hirup tenang, malah nu karasa ngan lelah jeung gelisah. Sabab sibukna sibuk ngudag-ngudag, sibuk mikiran anu can aya, lain sibuk menikmati dan membagikan naon anu geus aya. Jadi lawan karep hawa nafsu teh ku bersyukur jang. Bersyukur bisa bikin nafsu ente tenang. Lamun nafsu ente geus tenang, ya ayatuhan nafsu mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lamun jama nafsuna geus tenang, mangka eta jama anu bisa balik ka pangeran, anu ridho ka pangeran jeung dipikaridho ku pangeran, anu dikumpulkeun jeung hamba-hambana anu ngarabdi, anu diasupkeun kana kanikmatan hirup anu langgeng abadi. Kitu jang. Nu kadua, ya Rasulullah, pangarsa patepang jeung mangkok emas anu satiap dikubur muncul deui. Ari eta mangkok emas teh mangrupakeun ibarat tina gebyarna dunya.
artina gemerlapna dunya mah eueuh anggeusna eueuh beakna. Contona karek meuli iPhone 15 geus muncul deui iPhone 16. Karek meuli mobil seri terbaru geus muncul deui seri nu leuwih baru. Karek meuli baju model anyar anu keur ngetren geus muncul deui model anyar anu leuwih ngetren jeung saterusna heueuh. Naon hartina? Hartina bagja ku gemerlapna dunya mah jangan saukur sasaat ngan saukur sakeudeung. Kusabab kitu kabagjaan jeung kapuasan hirup ente tong bergantung kana gemerlapna dunya. Sabab moal aya puasna, moal aya beakna, moal aya anggeusna. Geus boga anu mewah muncul deui anu leuwih mewah, geus boga anu canggih muncul deui anu leuwih canggih, geus boga anu geulis muncul deui anu leuwih geulis. Jadi kabagjaan anu sajati mah lain kabagjaan bersama gemerlapna dunya, tapi kabagjaan bersama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabab ari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala mah eueuh anu ngaleuwihanana, eueuh anu leuwih ti Gusti Allah dina sagala halna. Bedana jalma anu bagja ku Gusti Allah jeung jalma anu bagja ku gemerlapna dunya. Nu bagja ku Gusti Allah mah rek boga rek teu boga gemerlapna dunya manehna tetep bagja. Sedengkeun anu bagja ku gemerlapna dunya mah bagja na teh ngan sabuat keur mimiti boga hungkul. Eta oge bagja na teh henteu lila sabab geus muncul deui anu leuwih gemerlap. Jeung loba batur anu leuwih gemerlap dunyana tibatan manehna gitu. Nu katilu Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam didatangan ku manuk peking anu keur diudag ku manuk heurang. Eta manuk peking jeung manuk heurang teh duanana ditulungan. Manuk pekingna disumputkeun kana jubah, manuk heurangna dibere daging anu ngawaregkeun. Ta eta teh ibarat tina perjuangan. Artina lamun aya jalma leutik, jalma miskin minta tulung-tulungan. Jeung lamun aya jalma gede, jalma beunghar minta tulung-tulungan. Artina dina tulung-tinulungan jeung papada manusia di alam dunya, ujang teh tong karna gede jeung leutikna manusia, tong mandang kana gede leutikna manusia, tong mandang kana beunghar heuteuna, tong mandang kana warna kulitna, kana sukuna, kana agamana jeung sajabana. Tapi kudu mandangna ka Gusti Allah. Tulungan ku ujang tapi tulunganana karna Allah, lain karna leutikna, lain karna gedena. Sabab boh nu leutik boh nu gede duanana ciptaan Allah, duanana kagungan Allah. Jeung dina satiap perjuangan ngabutuhkeun pengorbanan. Kadang-kadang mengorbankan harta, kadang-kadang mengorbankan waktu jeung tenaga, kadang-kadang mengorbankan jiwa jeung raga. Artina untuk mencapai cita-cita yang luhur dibutuhkan perjuangan jeung pengorbanan. Jeung teu aya
puncakna tina cita-cita hartina teu aya cita-cita anu pangluhurna angin Gusti Allah wa ana ila rabbika muntaha mata jadikanlah Gusti Allah teh sebagai cita-cita tertinggi kamu dan berjuanglah dan berkorbanlah kamu untuk sampai kepada Gusti Allah anu dicita-citakan gitu. Nu kaopat Kangjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam patepang jeung manuk gagak anu rek ngahakan daging kere tapi teu jadi. Ta eta teh ibarat tina al-haya. Ari al-haya teh kaera. Al-haya minal iman. Ari kaera teh eta sabagian tina iman. Cek manuk gagak teh kuring teh rupa geus hideung katurug-turug rek maling. Tadi dinya manuk gagak teh ngarasa era geus hideung maling jadi eueuh mendingna. Katung rupa geus goreng ngaku lampah goreng gitu mahnya kuring rek goreng sagalana tah gitu jadinya eraeun manuk gagak teh. Hatina tidak mengapa ente buruk rupa, tidak mengapa ente miskin harta, nu penting ente punya rasa malu sehingga ente henteu maling, henteu korupsi, henteu nipu, henteu judi, henteu mabok, henteu zina, henteu maksiat ka Gusti Allah. Mangka ente teh leuwih mulia jeung salamet dunya akhirat daripada beunghal tapi korupsi, daripada ganteng tapi jinah. Lo karima Kangjeng Nabi panggi jeung mayit anu buluk. Ta eta teh gambaran atawa ibarat tina gibah alias ngupat alias ngomongkeun jeung nyebarkeun aib atawa kagorengan batur. Mata lamun ente panggih jeung jama anu keur ngomongkeun, anu keur ngagogoreng, anu keur nyebarkeun aib batur, ente kudu lumpat, kudu ngajauhan, kudu nyingkah tidinya, ulah ngilu bergabung, ulah ngilu ilu biung. Lamun ente pipilueun mangka ente teh sarua jeung ngadahar mayit anu geus buruk. Idih naudzubillahi min dzalik.